emang kumaha gitu contohnya kiai jelema nu dibukakeun hijab contoh urang nusok didongengkeun ari Isra Mi'raj ku Ki Fudoli tapi cenah pan teu inget bae atuh nyanana niatna henteu maksud dongeng beneran naon tuh lah malu bejag sarua si eta ge maca kutub roban padahal Tuhan sehat teh meurepan we naon sia aduh Gusti Siti Masitoh teh dongeng panjangna dongengna panjang kasimpulanna maladeg dibunuh di kulub lantaran iman ka Allah teu iman ka Firaun nyana nyembunyikan iman di tengah-tengah manusia biadab ngaku pangeran kanyahoan ku tukang sisirna panggil lah gancang cari tanah dipanggil saya panggil diinterogasi di sidang bener ngaku pangeran teh Allah kita sujud ke Firaun embung ya putusan akhir kulub boga anakna hiji sasapihan nomor ka hiji nu bisa lempang nomor ka hiji nu diayes keneh salakina panggil jelema tonton atuh jelema nonton Siti Masitoh sakeluarga dek di kulub ribuan manusia nonton kulubanisasi mana ya aing bener nyawan teh sabodo sia lah aing sakola henteu aja lah akhirna nu geus digebrakeun 40 peuting cai geus kagolotrok ya Allah ya Rabb dihadirkeun Siti Masitoh nu diheula di kulub anakna nu meujeuhna nyusu keneh maksudna supaya ieu pindah iman ka Firaun mangeranana begitu dicoplokeun kitu tah aju diasupkeun ka seuneu Siti Masitoh kan manusia biasa cerik sanggeusna cerik mikiran duh anak korban di kulub lah aing moal kudu di kulub hampir Siti Masitoh masa anak aing di kulub nu kadua anakna ieu nu keur lulumpatan hajub salaki aing terakhir kudu korban kabehan pertimbangan di jero hatena ngaranna ge manusia biasa lah asana ieu manya kudu korban kabehan lah aing secara zahir mah dek ibadah dek iman bulak-balik mah nya tapi ja pangeran mah Allah lain Firaun keur bejeuna kitu-kitu pan anakna nu keur di kulub teh hudang kumaha coba ibu ulah mikiran pindah agama atuh kabeh kan kaget ibu hayu ka dieu hayu kaget kan ibuna Firaun ge kagetun ku kabeh kaget hayu geura ka dieu di kulub teu panas ternyata cai nu kadeulna panas barang kula geus ka jero ternyata tiis jeung deui di jero cai teh ternyata aya sorga ibu Masya Allah Karim ulah milu karaja Firaun kulub kaget ibu anu tadina pertimbangan Firaun pangeran Firaun Allah Firaun hampir maksudna nyalametkeun anak nu kadua paman salaki dirina tapi anakna ya Allah bu ulah mikiran kos kitu nyahoeun teh ka hate ibuna Talia ummi kadieu gerak lamun teh mah ibu kita di kulub geus pasrah ka Gusti Allah teu panas ieu abdi buktina hirup di kulub hirup abdi di kulub ieu haju di jero cai aya sorga Allah ibu lamun nyaho di jero cai panas cak dedeleuan ieu ternyata tiis karasana jeung aya sorga kabehan jelema hayang di kulub kajeun kumaha ge kunaon eta dibukakeun hijab ku Gusti Allah orok ai sieu mah pantereh pae dia masih keneh kandal hijab
atuh kandel ja kredit terus bae pan ja siaga ka dieu make motor kreditan tarolol eta kan eta diarana teh dibukakeun hijab ku Gusti Allah barang haram teh masih keneh bae demi kepentingan duniawi ya Allah ya Rabb hayang menikmati dunia urang mah ya Allah ya Rabb orok di kulub dibukakeun hijab Masya Allah sorga nu kadeuleu tiis ibu tiis ngahaneng keneh ibuna teh manya-manyaan keneh bae manya-manyaan keneh bae ibu ulah make jeung bimbang ya ummi bahasana panjang ngadakwahan emakna wow kabeh ngararom naringali narongton aneh sakitu cai ngagolotrok 40 peting tapi teu panasin teh budak ngomong capetak nyaritakeun lain alam nyaritakeun alam nu itu nu urang kuaringan dongeng-dongeng doang nya nama karasa urang ku hari dongeng aya kubur aya jembatan Siratal Mustaqim aya mizan aya akhirat nya nama ngarasa dah eta lah jelema nu dibukakeun hijab atuh ibuna teh tambah keyakinan ieu ibu nu tatadina reib syak didakwahan ku orok lantaran orok boga rasa pinuh keyakinan Allah langsung diangkat digujubarkeun rep cek ibuna mun nyaho masyarakat kangeunahan di kulub geus caya harayang jelema di kulub salakina anak-anak kabeh sakeluarga kan di kulub secara mata kasat mata zahir kekerepengan nyeri padahal nyana keur nikmat aya di surga Firdaus eta didakwahan ku orok kuari jelema ngagarong Tuan Syekh Abdul Qadir begitu ngagarong wabeh beunang Tuan Syekh Abdul Qadir teu rek digarong jelema hina susah boga naon si eta tuh cak garong lah jelema kos kitu ieu di mana maneh di anu kadi jeung sa milu lah teu pila jelema milu sekali dua kali tanya ya kula tanya minta nya mah minta ditanya urang mah pan lamun digarong lumpat Tuan saya mah minta tanya begitu ditanya emang boga naon dia hei urang pandai gelang beureun ieu mah mau naon dia dibukakeun bajuna ieu ti emak kula cenah ieu di kaput aya duitan tadi di 40 dinar beuh uang emas bohong dia so ngabohong leutik-leutik ngebohong dia tinggalkeun aya deui nu nanya dia mau naon duit ti emak kula can sakena teh dah sia mau 40 dinar bohong tapi eta nyana laporan ka ditu ka bosna bos ya budak bos minta ditanya ayo tanya mau naon cenah mau duit 40 dinar masa budak cilehan gitu mau duit 40 dinar heran panggil ka dia panggil ku bosna sadia atuh garong kana lagi manya garong ente saha sih tama LGBT palu tama ya Allah ya Rabb ha sadia Abdi Abdul Qadir urang mana jalan ke mana dia di pesantren ke mana itu jeung sadia ieu jeung rombongan gas bodoh siapa urusan eta mah siapa naon poho bae sia dia mau naon dasar lain asli meureun nya ieu ti bakula cenah ieu waduh itu separit 40 dinar lah coba bukakan buka ja bener aing mah lain masalah duitna tapi ieu dia masalah gakuna saumur aing jadi garong can orang jelema teu melarikan diri datang ka dipejit ku aing saumur aing jadi garong can orang aya jelema nu menta ditanya saumur jadi garong can pernah aya jelema terang-terangan kakarak dia Qadir seperti eta lah naon sia rahasiana nu mantap dia ngaku hiji amanat makula teu meunang ngabohong
dua ulah aya kasihan sebab umur macenah geus diatur ku Gusti Allah ku ayana kitu kula sin jasa ngabohong leuwih ngabohong ka Gusti Allah ka pada makhluk ka jelema ulah ngabohong cerik Raja Garong cerik didalekeun ku anak buat komandan urang menyeng campur bahasa Tangerang menyeng mah bahasa dieu pantah mah tuh ya ka Uni Sopietan lah komandan urang menyeng cek kita orang Bandung mal ngartieun menyeng tah mah khususon tah mah bahasa Tangerang menyeng didareketan ku kabehan bos kunaon bos masih ingser kang keneh bae tenang bos ya serahkeun ka dieu ye sapira budak lain kitu dia tolol dia ka anak buahna budak bae teu daekeun ngabohong nasihati ibuna komoh ngabohong ka Gusti Allah ai dia hirup ngabohong bae leuwih ti ngabohong dia mah nakal maksiat ka Gusti Allah geus detik ieu aing deuk tuturkeun budak ieu nya ka mana nya nama santren edik milu aing tobat bos daharan dia tah harta jejakna atuh bos tobat atuh kula ge milu tobat embung menyat bos ka surga kami ka neraka aya dia dek milu mah ayo milu jeung aing milu diserah-serahkeun deui harta ka penjahat ka pedagang ge gideg bae eta budak saha da si bida hebat amat nasehatna beragat milu eta kapan 12 garong jadi wali kabeh ai sia kiai jadi garong ya Allah ya Rabbi atuh komo pedagang mah leuwih ti heula jadi garongna hakan dibalikeun ku Gusti Allah masya Allah kan naon ieu maksudna lamun tadi budak leutik nganasehatan ibuna nurut sebabnya geus boga rasa lamun tadi garong dinasehatan ku Tuan Syekh Abdul Qadir nurut lantaran Tuan Syekh geus boga rasa manusia dinasehatan ku papada manusia nu can karasa moal gideg-gideg acan paling jadi tontonan hebat tak kiai bisaan tak kiai cakep tak kiai geus we sakitu engke na ka ditu euy nonton kiai lain ngaji ka ditu lagi tuh kan sebab can boga rasa geus kitu satungtung manehanana ngeunaheun didengekeunana henteu ka sisi ka gigir didengekeun meunang 2 detik 3 detik menit selesai sebab teu boga rasa dinasehatan kudu teu boga rasa ngadu ilmiah bisa nge kos kitu mah saya nyaritakeun kitu dalil aing ge bisa saya nyaritakeun aing ge bisa kos kitu mah ngadu tapi dinasehatan kudu geus boga rasa lain dalil langsung nyulusup ke jero hate sahabat pemerintah jawara petani pedagang kiai lain dalil tapi kesejukan batin masya Allah nasehatan kurang pemajikan mal bisa bikin ke ahli batin sekali 2 kali 3 kali nyana ngaji 4 kali ngagrokeun salakina kakak deka asana ngeunaheun ka surga ieu teu kudu hese-hese capek-capek naon bisi kakak dek minat nyandung dira nyandung ulah hayang jasa dicandung asana ka surga dareukeut jasa tah eta nasihat ahli batin beda itu kos kitu nasehatan make dalil Al-Qur'an pangkihu rajin pangkihu tetep itu bisa tapi dinasehatan ku ahli batin mah tuh kak lamun geus nyandung 1 2 kak 3 mun geus 3 4 kak asian ditahan bae kunaon gitu sakalian rajit otak kakak siang ngamimitian kita ngamimitian ka aing teh nyaho sia ye atuh rahasia tah mah ya Allah beda batin terus gitu nah ieu ba'dul arifin dek percaya dek henteu teh mah Allah nu ngabukakeun urang makan kuari alhamdulillah
percaya kepada ulama, percaya kepada aulia Allah. Tanu mercayakeun ka para aulia Allah dan sanang Allah meureun urang teh dek digolongkeun jeung wali. Dek dihijikeun jeung wali mata urang percaya ge. Di wa adnan nasib atas di wa taslim. Panghandapna bagian kewalian atas di wa taslim. Li ahli. Ngabenerkeun oh. Tuhan Syekh mah teu dahar teu nginum ge kuat abdi mah teu kuat percaya. Para aulia itisah pohara jasanya nama ibadahna keyakinanana abdi mah teu kuat tapi percaya ya putrana Tuhan Maulana Hasanuddin oge Maulana Yusuf Maulana Mansur harare bat boro-boro Maulana Hasanuddin jeung Maulana Yusuf Syekh Mansur ge bisa napak sancang percaya abdi teh jauh teuing teh mah tuh guru-guru urang nu kamari ieu ya Allah ya Rabbi percaya eta sakitu ge urang geus kasupkeun wali percaya doang kajeun teu mere ge wali bae misalna aya jelema teu mere aing mah wali bae tetep geus ulah mere lah geus hukumna penting jadi wali bae geus geus kewa ku haol tanu teu mere teh panggembula geura ge oh masalah masalah emang jeung nyadiakeun jana ieu beneran ini mah kula lain lalagaan geus nu kieu nyinggung lain nyinggung kasinggung doang tah mah masalah tuh geus batak ulah ngabejaan batur anu teu pernah ka dieu beusi salah engke komo ka jelema teu ngarti mah naon emang haul sa tuan saya dah teu percaya ingat kan sieun engke ngajawab salah teu ngajawab salah ulah ieu mah urusanna kan batin urusan batin mah urusan batin mah hese atuh kos urang bogoh ka hiji awewe nu kapanggih ku babaturan jeung babaturan eta sa pamajikan sia ngaca sia kasep ai pamajikan sia jieu atuh ai patali batin aing mah tu batin mah batin bae nya hideung nya beke ai sia kasep neangan deui atuh aing asana teu ridho sebagai babaturanana ye orangnya ora pira tapi rasane wede siapa si aing mah aing tuh rasa aing lain deui masyaallah coba aing neuleuh pamajikan sia barang di dieu jahe pamajikan sia kadeuleuh kuat aing mah geus bandingkeun coba aya bandingkeun naonna akhlak barang dideuleukeun isuk-isuk kudu mentah heula kopi neng angel teh ge kaya teu hiji 0 sia jeung aing mah memeh hudang kopi geus aya aing hudang duh can mandi-mandi acan aing mah malah aing mah memeh mandi ngopi heula jeung pamajikan aing geus nyadiakeun masyaallah hiji 0 sia tah sia mah kudu nitah heula make urat teh henteu berarti kan akhlakna luar biasa tuh beres mandi sia kebelah mah teh sadangdan heula aing mah dibawakeun baju ku pamajikan peka maka di mana ya iya apa nu ieu kaosna segala sampingna wonge ora pira tapi servise beh encan ngurutan pamajikan sia nu geus daekeun ngurutan putu daekeun makana aing mah nitah teu nitah di urutan bae ieu pamajikan aing mah ngan aju ka dieu coba ka beuteung terusan nu kebelna mah di dieu ngurutan di beuteung takkan kapital sia boga pamajikan hebat aing mah boga geulis dong makan hati nu geulis mah aing mah jangan ngeunaheun jeung hebatna aing mah deuk ka mamana ge aing mah teu berat ku pamajikan sia mah berat kan aing mah berat ya aing mah moal mantak sia moal kudu atuh sanu daekeun ka pamajikan aing aman aing mah es tadi kunci ge lawang nah sudah ekeun lain majikan teh watak aing mah geus boga sorga di dunia ge di dunia keneh sia teu baca teu ngeunaheun di deuleuna doang teu ngeunaheun ge kadang-kadang aing mah ditutupan make beungeut artis nah ieu mah balikan deui ngingetan rebo isuk urang mah kabeh percaya penuh geus carita tadi orok geus dibukakeun hijab mah
seuneu teu kadeuleseun Kangjeng Nabi Ibrahim mah komo tah mah geus lamun dongeng eta tuh tah mah leuwih luhur deui tah baca nabi atuh kadeuleun aku kasat mata ngagebrah kapan dibandring dijepretkeun sak brak cek Raja Namrud ternyata awas ya seuneu cek Gusti Allah kuni badda wassalaman ala Ibrahim padahal teu kudu ngomong kitu Gusti Allah betul jangan contoh urang we datang ke jero Kanjeng Nabi Ibrahim kaget seuneu tiis seuneu kunyana dicekal ome di ome kieu hei seuneu sia tiis seuneu tiis Masya Allah kunaon eta dibukakeun hijab urang kan ieu kuari kasihir ngaranna ku kemewahan dunia teh sihir mentek lamun haju aya kiai lepas si ka kiayanana kasihir teh kiai kudu hayu bae urang ngararaji ibadah ka Gusti Allah Masya Allah kasihir ku dunia batur baparantina kasihir teh urang mah tukang ngaji tukang ibadah teh kudu geus urang ke balik nyolok beres nyolok dulu di imah lah selesai tuh iyalah rebo kasan rebo isuk memeh ka mamana nyieun salalim bagi aya di lembur menta mu bisa nyieun sakitu kula ngingetan ngelian Masya Allah kali teu karasa asal geus rebo wekasan berarti kan eta rebo akhir sapar poe Kemis Jumat tanggal 1 Maulid lobakeunlah maca sholawat ka Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam cenah kieu lobana sabaraha mun bisa sapeting 4444 dah ambona kadage ku kabehan beuna eungap biada satu lamun teh bisa sapoe pasa minggu 4444 eta bae geus tuh gawe ja moal kolot bah geus gawe tani jaga olahan ka pabrik jaga moal ditarima sanajan sugih neangan urang Lampung simba jeung moal daekeun simba ge boga deuleuran atuh naon kolot-kolot kos gitu nah maningan maca sholawat urang kakang ngagungkeun ka Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi